Nepangkeun nami abdi Afifa Raisati kelas 11 kuliner 2. Ayeuna abdi bade ngacaritakeun novel nu judulna Jeung Ki Asih. Bab kahiji nyaritakeun baheula aya nu namina Asih. Asih teh baheulana kelas 3 SMP. Ayeuna asup ka kelas 1 SMA. Ayeuna Asih ngalanjutkeun ka sakola sabab Asih teh boga bakat nyaeta ngawih. Jadi Asih teh ngalanjutkeun ka SMA. Asih teh sok dipake ngawih di sekolahna sok aya acara. Jadi Asih teh ngiluan. Tapi Asih teh sok teu pede sabab si Asih teh goreng patut teu dihareup ti tukang goreng patut. Jadi we Asih teh sok rada teu pede. Lanjutkeun tiba-tiba Pak Wira manggil si Asih. Asih, tapi si Asih teu ngaliuk da sabab si Asih teh teu pura-pura teu ngadenge da dikirana teh lain si Asih nu dipanggil. Asih. Akhirna si Asih teh ngaliuk. Terus sabab eta teh si Asih teh langsung ngaliuk ka Pak Wira. Pak Wirana teh eueuh da tiba geus aya di ruang guru. Asih teh ngaliwat ka ruang guru. Tah si Asih teh dipanggil deui ku si Pak Wira. Asih ka dieu. Akhirna si Asih teh datang ka ruang guru. ningali buku satumpuk Asih teh reuas. Da Asih teh ngalalakueun nanaon, tapi nah dibere buku satumpuk sakitu. Akhirna si Asih teh calik di deket Pak Wira. Aya naon Pak Wira? Asih di sekolah bade ngayakeun pagelaran sangkuriang. Asih kudu siapnya. Tapi Asih teh rada teu pede. Akhirna Pak Wira teh naros ka Asih, tapi Asih resep kan karena kasenian sarua oge jeung Asih resep kalalaki. Terus si Asih ngajawab atuh padan teh kitu. Terus si Asihna ngajawab deui, tapi Asih teh teu pede Bapak. Nya enggeus atuh jadi rek kumaha cek Pak Wira teh. Asihna teh cicing. Terus Pak Wira teh ngajawab, kumaha kalau misalna Asih jadi sarana hungkul teh nanaon. Terus Asih teh rada cicing da rada nyekit di hati. Teu nanaon kalau misalna Lasmini nu jadi tampil tapi suarana diganti ku si Asih. Terus Asih ngajawab tapi rada cicing si Asihna teh. Rada nyeri di hate da sabab si Asih kapakena hanya keur sarana hungkul teu dipake da beungeut nama goreng rupa. Akhirna si Asih teh ngaiyakeun nya Bapak teh nanaon Asih mah dipake keur sarana hungkul. Akhirna si Lasmini teh dipanggil ku Bapak jeung si Tresna. Akhirnya dipanggil ku Pak Wira. Tresna sareng Lasmini ka dieu cenah. Akhirna mah ngaceritakeun di awal sampai ke akhir kumaha-kumahana. Akhirna si Lasmini nu geulis centil dan sagalana aya di si Lasmini, tapi sorana teu alus. Akhirnya diganti ku si Asih. Indi Yulianti ti 11 kuliner 2. Di dieu abi bade ngalanjutkeun carita novel anu saacana dibawakeun ku Afifah. Saatos Asih mulang ka kelasna, Asih ninggal babas sareng Sakri meresan suling sareng kacapina. Terus Asih meresan buku catetana. Dadang masihan buku kawih ke Sarerea. Terus aya pengumuman mun latihan teh bakal diayakeun 2 peuting sakali nyaeta di Bumi Pak Sastra. Terus Tresna teh nanya cenah tiasa henteu mun latihan 2 minggu sakali. Tah Lasmini teh nanya kumaha atuh uihna. Terus Sarerea teh pada ngomong cenah wios we uih mah dijajab cenah. Terus Asih teh mikir cenah mun jadi Lasmini mah sangeunah mun bade uih dijajab wae. Terus mun keur aya soal ulangan sok loba pada nu marereniron.
Terus tekung si Lila Tresna teh nanya ka Asih tiasa henteu latihan di Bumi Pasastra teh tembal Asih cenah upami di Widian ku Pun Biang. Tah terus Pun Biangna Asih teh ngawidian pisan sabab salila ieu teh Ma Asih teh ngawidian pisan sabab Asih mah tara ubrang-abring, tara obrol-obrol sareng rerencanganna sok sorangan we di imah. Terus saentosna di bumi Asih teh nanya ka mana tiasa henteu kitu di Widian nya di Widian. Terus Asih nanya hanya rarai Asih mah teu ciga rarai emak tah kan Asih teh boga opat saudara. 3 saudara Asih teh lalaki hungkul karasep mirip pisan raraina teh ciga rarai emak. Sedengkeun Asih mah raraina ngejebleg pisan rarai apa geus mah rebing goreng patut kabeh we kagorengan teh di bawah sorangan. Tah terus emak Asih teh nyarios di setiap kalebihan pasti aya kakurangan nya ge emak cenah geulis ngan tinggal cepil emak cenah rebing. Nah barkeun ku omongan emak tadi. Terus Asih nyaritakeun kajadian di ruang sareng Pawira, nyaritakeun kumaha engke Asih tampil di panggung teh. Terus emak teh jo ngabalieur duka naon anu ngajadikeun emak ngabalieur teh. Siga nama karunyaeun kitunya putrana kur dipake sorana hungkul di tukangan panggung. Kami emak lalajo teh meureun kur ngadangu suara Asih hungkul henteu ninggal Asihna. Terus kajeun akang we padahal mah cenah anu mirip ciga apa teh saur Kang Ganggan pajarkeun si Asih teh geus beureum padahal mah acan. Asih teh ngadangu kabeh ucapan nu Kang Ganggan diomongkeun najan rupana siga kedok bakal kitu ge raka-rakana sakituna kacida pisan mi Asihna kasih Asih. Lamun Asih ninggal Tresna teh sok ninggal ngareretan ciga Kang Ganggan geus makasep someah deui. Terus emak nanya ke Asih gimana Asih latihanna mah di Bumi Pasastra. Terus emak Asih teh nanya Pak Ai Pasastra teh saha. Tembal Asih Pasastra teh nyaeta guru anu sok ngajarkeun Asih ngawih. Rai poe rai peuting asa teu karaos bade sababaraha dinten deui ka acara. Terus Lasmini ge tos tiasa nurutan suara kuring tina lenggak-lenggokna. Terus saatosna latihan Tresna teh ngadeuketan Asih terus nanya Asih cenah teu capek unggal poe ngawih teh. Asih nembal henteu cenah. Tah terus si Lasmini teh jolgek diuk digigireun si Tresna. Terus teh sabari ngacak-ngacak buuk Tresna ih cenah geuleuh meuni gondrong. Tah terus ceuk Tresna teh wios we cenah. Terus Tresna teh nanya ka Asih ari Asih resep henteu ka lalaki anu buukna gondrong. Terus Asih teh cicing. Terus Lasmini ngomong nyanya da Asih mah teu ciga Lasmini cenah. Lasmini mah centil cenah teu daek cicing teresep kanu buukna gondrong. Teu ciga Asih cenah anu cicingeun. Sabari si matana teh dulak-dulek. Teh nanya isukna teh
Nah mun tresna ka bumi asih teh sok asa sepi wae, ai asih di bumi sok jeung saha wae. Tembal asih cenah asih mah di bumi opatan sareng emak sareng tetangga-tetanggana nyariosna teh. Pantes cenah mun tresna ka bumi asih teh sok asa tiiseun. Tah terus kuring teh asa kumaha kitu nya meureun panggih si tresna teh. Terus asih teh lumpat. Nah, diudah ku si tresna, nah asih beut lumpat. Terus ceuk si asih teh nya cenah hoyong papang nyariosna teh. Tah terus si asih teh lebat we ka kamar cai. Sebenarnya mah teu hayang ka kamar cai teh meureun daku salting na eta teh ya. Namun panggih jeung si tresna teh. Tah terus geus sababaraha lila nungguan di kamar cai, si asih teh kaluar. Sugan teh si tresna teh geus eueuh, epek teh aya keneh. Terus cenah nyari ngomong. Kami abdi teh Solusi Nursalisa. Di dieu abdi bade ngalanjutkeun caritana Jang Ci Asih di bab 3 di habab 4. Janten piawana teh si Sapri ujug-ujug nanya ka si Asih bari heureuy. Cenah Asih teh bogoh kitu ka si tresna. Si Asih nu ngadenge eta langsung salting. Sieun kanyahoan mun si Sakri teh apal si Asih bogoh ka si tresna. Geus kitu teh latihanna dieureunkeun. Para pemain baralik. Geus di imahna si Asih beuki soson-soson latihan. Ngarah sorana pas pagelaran henteu gagal. Keur kitu teh pas si Asih nuju latihan, emakna jug-ujug digigireun si Asih. Geus kitu teh emakna nanya, "Asih kumaha main teh? Lancar?" Si Asih malik nanya ka emakna, "Kunaon kitu, Mak? Mak bade nongton, da Asih mah moal tampil di panggungna si Lasmini nu bade jadi dayang sumbina mah." Emakna teh katingali beurateun ku keputusan eta. Soalna anakna henteu janten pamain dayang sumbi, ngan jadi pemain kanggo ngan dianggil kosorana hungkul di belakang layar. Padahal mah mun Asih geulis mah Asih nu bade jadi dayang sumbina. Geus kitu teh emakna jol-jol nyarita. Cenah nenekna Asih teh pas baheula sorana alus siga si Asih, nepi ka juara kawih wae. Si Asih nu keur ngadengekeun carita emakna langsung ngagoledag sare. Isukna waktu nu dianti-anti teh datang. Pagelaran ditonton ku alumni sakola eta. Ti awal nepi ka akhir eta acara teh lancar pisan, henteu nguciwakeun sama sekali. Pas nu lain ngasalametkeun satu sama lain, si Asih cicing keneh di tempatna. Asa ngadenge si Lasmini meni rea nu ngabageakeun. Bari si Asih dimipohokeun ku babaturan anu lain. Si Asih teh balik we sorangan, asa nyeri hate dimipohokeun ku babaturan nu sejen. Sementara si Lasmini mah loba nu ngabageakeun jeung nu ngasalamatkeun. Tah geus kitu, pas si Asih balik, si Asih teu nyarita nanaon ka emakna, tapi ningali emakna teh masih nuju cicing kitu di luar bumina. Asih teh nanya ka emakna, "Emak teu nongton Asih?" saurna teh. Emakna teh ngageleng soalna jeung alasan si wana Asih teh teu damang. Asih teh ngaleos weh ka kamarna. Geus di kamarna Asih rek sare pisan. Ngan emakna ngagerowan deui si Asih. Cenah aya nu kaketrok di pantona. Si Asih teh kapanto weh. Geus kapanto ternyata si Tresna teh nyusulan Asih. Saurna teh hariwang. Naha Asih uih ti heula sareng saha? Anjir dah. Matul Imani di kelas 11 kuliner 2. Di dieu abdi bade ngalanjutkeun carita novel Janji Asih bab terakhir. Asih balik ti heula sabab manehanana ngarasa teu dianggap dihargaan ku babaturanana. Teras Tresna nyusul Asih sabari nanyakeun Tresna khawatir ka Asih nu balik ti payun sabab manehanana ngarasa boga tanggung jawab ka Asih. Ngajawab pertanyaan ti Tresna mah teu kersa khawatir ka Asih sabab Asih uih oge taya nu milarian. Tresna ngajawab padahal eta ngan raraosan Asih, padahal baturanana milari Asih bade nyuhunkeun tos ngawih sangkuriang teh. Sanajan kitu, tapi Asih tetep tiasa ngersa lamun dirina teu dianggap. Isukna Asih masih tetep nyeri hate
sabab kejadian kamari. Sanajan teu paruguh diajar kudu asup sakola. Di sakola Tresna jeung nu sejen ngolo asih kudu tetep main ngawih jeung sangkuriang. Mangkali Tresna miwarang ka asih. Sampai padirektur ngilu ngolo asih, padirektur ngabejaan lamun ieu acara teh keur nami bager sakola nu keur lain keur sasaha. Pasastra ngabejaan lamun asih tong egois, dadang oge ngolo asih supados main pagelaran. Asih keukeuh teu ngadengekeun oloan sasaha. Manehanana teu aya nyeri hate sabab nami manehanana teu aya di brosur. Harga dirina asa dileyak ngaranna dipohokeun. Manehanana teu menta nanaon, manehna ngan hayang dirina dihargaan. Isukna Tresna nyamperkeun deui asih ka bumina. Tresna terus ngolo supados main pagelaran. Teras asih nembongkeun brosur ka Tresna. Tresna maca eta brosur, teras nanyakeun ka saha nu ngadamel ieu brosur. Ngadamel ieu brosur. Asih teterangan. Tresna balik sakedap kumaros babaturanana saha nu ngadamel brosur eta teh. Tresna balik ka bumi asih. Teras ngomong Tresna ngarobah brosur diganti kanu anyar supados asih main pagelaran. Tapi asih embungeun teu kedah dirobi cenah mah. Tungtungna mah manehna daekeun oge. Pedah manehna nyaah ka Tresna, asih embung ningali Tresna dicarekan ku guru-guru jeung nu lianna.